A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Burang masih keneh ngabahas tentang riba. Nu hati-hati lantaran keluar tina Islam, pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya. Seketika nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Merkadua galuar tina Islam teh ku ucapan kufur, nai loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Na'udzubillah min atawa pagawean kufur. Digoyahan ku Kim Musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh nah istihza, ngaguguyon, ngageugeuikeun, atawa inad bener-bener teu percaya, atawa i'tiqadan pertekadan nyanapikeun ka Gusti Allah. Jelas lamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalika. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul, aing mah teu percaya saeutik-eutik acan. Ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu, ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Soleh, Suhaib, Lut, kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi, teh mah pangeran. Enggak sate di sate jadi areng neraka kafir. Saurang menun teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa. Segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek mah teu ngarukun cai mah. Ji tolol. Aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae. Ya cek aing mah sia mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Eprak nyana ngomong, naon eta iman? Segala iman, segala naon eta iman. Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad.
sing hade tah jaga mentek dibolak-balik nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus sabarot tuh hayang ngarukunna ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu mah tah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad eta masyaallah tak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi keur nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikan ka haji diuk bae eta emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ye sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teu salat mah nah can salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kitu beres bae nah ieu sing hadeta naon iman segala lah eta sing hade jaga ku urang ye ucapan anu teu karasa ku urang ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah itu rahasia perusahaan mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia ti baheula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan mantep naon tadek henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ke bisa korupsi eta laluasa maksudna teu beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in jala haula wala quwata illa billah teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta geus sok gawe la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge lapar lapar bae
sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jante geus murtad teh jelema kan mantak ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min zalik wa min zalik ulah tasingan la haula la tughni min join gitu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teu aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung keyakinan ari hutang mah tuh saha teh pambayan lah sugan ku la haula kabayar hutang janteu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte hebrat aing ku ari dikasuskeun bahwa aing teh cenah bapakna nazinahan anakna tuh ku ari geus aya di polsek dah aing geus kieu meureun nasib tiba heula geus mencak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling bawa pisan tak kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia ku ari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tak kolot eta budak ulah sok didiekeun di meja bawa hutang ge wari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wameh boga hutang di meja kolot bisa banget ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolot nggak temireng pan antepkeun bajeng pangais nanti dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bari carekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nang mapan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dah terepok terapi jasa piring teh telesang sia lesangkeun tah sia sok aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus eta lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mah ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis dia meunang maksud kolot pemerintah dan atau teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu gelis tilok sok cirikeun geureuh asal anu daharna rapi pamajikanna gelis mah mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh lah jaga nu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad
emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar nama geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah geus diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege ta ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu lah meureun aing sakiayana emang kunaon gitu aing dagang endog aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus tukang endog dah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ye tapi kieu mah teman lain nasib segala siapa lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja kana tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur marah mah kitu Bang gara-gara endog peupeus pabe kunya disarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah dog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal pun tanggal asung ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik punya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpina nah balik deh siang caprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun sageuna lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat hirup henteu lah aing geus harapan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe sejuta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajen buku make sejuta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh aku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung geus moal kawin aing mah cakna teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak hei sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokoknya mah Allah mah pokoknya lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya sia sia kunaon gitu ya
ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangadi cerek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 kayak ieu tinggal ke aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mabu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus ya geus kieu meureun nasib aing bagus sapuna ingat kan nasib bagus sapuna geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deres jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad masyaallah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih keladep eta murtad tanya nata ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta sulah ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula kek mau kemana Pak Ustad mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan cek nya teh kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad udah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek minggu pak memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mendak eta ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu
ayahnya mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratunya sugihnya gelis akhir hayat naknya maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga ya susah ya di sia dagang rugi ya di sia gering ya di sia aja sholat carang ngan tapi tetap urang mah alhamdulillah iman ke Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadar na gereja saka sadar lah setiap beren ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beren lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha sih usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku ba Allah bae beuh berak teh jadi wali temen tah Doreng sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 3 ka ditu mah atuh sadar ieu ya jelas geus da atuh kak ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kade bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bea kongkorong atuh geulang kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu ai awak masalah leger nya di ieu bae batur geus boga mobil boga motor boga sepeda kan ulah sok ngomong kos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus aya tulisanna aju urang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir dia teu kumaha deui heueuh nya kanya geus tah ngeunaheun tah kos kitu ngeunaheun lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah ngeunaheun babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongko marah ongko pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke oh bareng geus nasib baik geus aya tulisanna manan kieu di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup barenana geus kakak bedana geus kawin deui cicing we pan meureun nya si ustadna teh eta kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja geus marah itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri na ngan mah eta seukeut irungna seukeut ya sairung intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah kak kakak imam ngomong bae geus kawin teh jan geus kakak hampura bae lain masalah hampura kukula di hampura kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tiwa beka nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah bae teh inget ka nasib eta ustazah cobaan habek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogong kan kakak dicandung bae marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung os tungtungna mah ka aing we kabeh beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atau ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus. Balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat.
adapun kadeuleu nya rada kurang-kurang ucapan misalna nu keluar di naon gitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan dua mata ulah sok dikupur-kupur malik da kanyana Masya Allah karim sing ada atau kieu Zaid ka dieu Aisyah kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi neulekeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebel jakai nyata bener tah emang sia teh Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad na jawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam lah kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta bentuk da sehat maksudna negor sia Islam teh lain sih lain ini mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang nah ulah sok gaduh kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross lain gaduh kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah tama zaman ngadu koprok tama kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun keneh bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah teu sieun saeutik-eutik acang aing poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang ieu teu sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh aing teh sieun ka poe kiamat ke ongke bae dongeng doang mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh aing teh sieun ka poe kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong ulah aing geus teh sieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ye sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun poe kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu teu sieun saeutik-eutik acan ka poe kiamat henteu henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedek kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna ku aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantap tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh
main gaplah tuh judi nu elehun menang. Tanyakan kanu eleh, aing beak motor hiji. Tanyakan kanu menang, motorna mana? Judi mah nu menang, duitna nu eleh. Nu sit paling sit aya. Sit mah aya, si boga duit. Seberit 100.000. Nang di mana tuh? Menang ti sit tinu main. Aya teh materi teh. Dahar ku jelema teh hasil main, teu ceulik datang kadaekeun salat deui. Urang kumaha bensin, motor leumpangna kumaha bensin. Lamun bensinna murni, motor bagus jasa, mobil hebat jasa. Lamun di usian pertama wah hebat jasa. Komo lamun mobil di usian bensol hiber. Nguda Garuda ujianana. Tapi lamun urang di usian 2 tak merebet. Usian kurang minyak tanah. Dia kacikupa datang ka turut jago. Lorong goreng salah bensin sakjana. Tadina bensin usian minyak tanah. Wah, motor ge acak-acak. Awak urang sarua. Esian coba ge hasil ti pamarentah awak urang daekeun moal hudang peuting tek celik. Sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyangan. Beurang kakaleyangan peuting tas tahajud beurang kakaleyangan. Cak pamajikan ka emang kunaon itu bangun kakaleyangan mabok tahajud aing keur peuting. Puyengnya saya beurangna puyengnya eta bengsina. Cok kiai mah peuting tahajud, peuting maca Quran, beurangna aja biasa bae. Tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae. Bensina rapi bensin teu merebet. Henteu merebet. Urang menang ti pamarentah merebet kajen gua kumaha. Ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja. Aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji ye. Pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep. Keuna sakalian jadi di neraka maksudna itu. Parah amat pemerintah. Duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun. Wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadarnya nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Dia moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya. Ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram. Geus titik. Aya kiai pajak halal aya. Usul fikih ke main. Coba-coba pangnyatakeun. Ke lain mah kerja ditakeun murtad, bolon baru. Ke aya usimna. Atuh aya usim dan ada dia kos nyogok. Pan geuring geus bejakeun usul fikih teh. Nyogok teh aya nu halal. Tah, mantep cenah kos kumaha teh halal tah. Halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar. Urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi, urang disetop polisi, kemudian ditanya STNK, aya motor rapi ngan SIM teu mawa, kagak ku polisi. Ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar, eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye mah kumaha gitu. Mentek polisi mah jadi sampah masyarakat ke ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di BM siap urang naik motor bangga beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu. Ana SIM ada SNK aya motor aya kepentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae. Mah kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Polisi atau hurung kene ngan saya tigentit gitu tah kurang normal sekene ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyoba
mabok sama kos gitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep sen hurung ngan letik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos gitu ala kadar tabayangan jadi ke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun lah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad tesieun ka kiamat puguh nu mantak urang penting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta tesieun jagangke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket timbangan kabelah kencak meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagian anak bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ke Allah kemudian orang tengah bayangkan neraka ayo omong tesian ini maka kiamat tesian ini maka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada anu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bohong terus itu dah. Mana ada Allahu Akbar dah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah nu Maha Agung. Bohong. Murtad. Ngadengeun nu azan, nya bohong sia bohong. Murtad. Ngabohongkeun kana akbarna Allah. Masya Allah. Mun kieu mah hayya 'alas shalah ayana sholat woi gandeng ente tahu tuh murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat nih kamu teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak adzan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teh murtad tapi lamun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah bohong kana hajakan salat eta geus murtad. Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalnya ya kopi woi Masya Allah kopi kapal meledug ya ceknya aku hobi-hobi karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu Masya Allah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas iya lebih bagus dibanding ilmu atau murtad sapira kopi urusanana atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu raya ilmu kan Masya Allah tapi murtadin loba jasa atawa ngana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti
dihitung-hitung geus tahunan Gustilah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti. Abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad. Eta ge frustasi keneh kos kitu. Masyaallah. Kuduna mai muriang gitu. Alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna bahkan gitu. Ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit. Cenah ngomong gitu Gusti, abdi mah paehan bae. Terserah Gusti. Rek kafir rek Islam kuliah penting paeh geus teu kuat jasa. Murtad dari takene. Kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah, masyaallah. Atawa jelas-jelas jelema agamana lain Islam kurang teu dikafirkeun. Anu geus jelas agamana kafir-kafirkeun. Kurang teu dikafirkeun. Eta murtad. Masyaallah, masyaallah. Ada ngomong kieu. Ya Allah ya Rabbi ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kehidupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nubung supaya deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui bejeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutna deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah eta kos kitu lah eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna nu gede dasar nu susah sih mah teu nyaho ese aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui lamun Yahudi ya asup Islam yo Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus masyaallah atuh aya jelema ti budak asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere aya ki Zaid Islam aing hayang teuing tadi mah kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak mending kieu aturan mah mending padahal mah aing mah teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan tantu masalah tah mah atuh tinggal menta bae heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih batak naon entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari takena sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu masyaallah karim laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing gaula teh kafir aju asup Islam meureun aing dibere mobil ta eta kos kitu murtad
adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah Buddha Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah iya ya Protestan aya Kristen jadi hiji dah kemudian aya Islam nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng gerage ku Aceh nya nah kadeulana bagusan kene Nasrani jeung Islam mah murtad ngomong kos itu murtad nah kadeulana ku urang barang dipandang bagusan kene agama Kristen jeung Islam murtad kos itu murtad eta geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang ka dinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh bagus kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang ka dinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi remeng-remeng saya. Maksudnya enggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, dadak kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang ka dia murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep murtad teh naon? Nya ngomong gitu di gereja emang murtad teh. Talingat kurang terperhatikan bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya tetep murtad. Bahasa setik melimit tetet nyana ngomong di gereja rame kos diekpos dan lain sebagainya urang ngadengena kudu nu asli ulah ngadenge ti HP nu sapotong lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong komo nu ekstrim ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba nu asli coba emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad geus ditowel ku ulama sebab nyana adalah sarua jeung urang pendakwah atuh lamun nyana salah kula mah wani Gus Nuril sini kan 4 mata sini duduk situ Jakarta ada cewek enggak sih ada apa sih ya iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi iya dengan kesehatan naon sih dengan kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini kula mah sanggup ulah sanggup dah. Tapi barang nggak ada rekaman asli. Emang kiai nggak ada rekaman. Naik bus jarah. Aya nu boga rekaman eta. Jadi mah Gus Nuril ya. Diganyakeun ku kula di bus. Emang kiai sok nonton TV siapa sok ngacak goblok. Atuh engge neuleut engge jelema sarua. Dengekeun ku kula aya nya maksud aya rekamanana dengekeun ku asli tanu asli oh atuh henteu murtad bahasana seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus Gus Nuril bari lalagaan teu murtad teh naon namun kieu seluruh agama itu bagus titik sudah eta teu bagus kos kitu kudu maca 2 kalimat syahadat mentak sing hade seutak setik ieu sing hade bahasa teh nah ieulah perhatikeun nu mantak dibulak-balik jang modal diri urang
asupkeun pelakeun ka jero hate tanam ulah sembarangan urang ngomong besi hanas urang suraseri di akhirat aya dokumen urang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen urang ke diangsongkeun kemudian urang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas urang kaluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah geus sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres wallahu a'lam.